Jalan geus ngiwat layang Kalimusada nganu harti ieu nyeun pucuk pikiran ngahudangkeun macan anu gersare sanajan bangsa naon sanajan bangsa naon anu wani-wani maling layang Kalimusada anu harti pahlawan-pahlawan Amarta anu bakal milariana kacenting bulut geus buluan orai geus jang-jangan kaula moal kamula kana gara Amarta lamun can hasil anu dipamri wa Yudhistira nadugikeun kak salira kalengitan etah layang Kalimusada sedengkeun aya nangge di tempat pusaka anu dijaga rekep ku sedanten para pahlawan Tubat Kakang Onterja Kakang Jakatawan Abimayu kaula nun kula ayo urang sami-sami berjuang pilari sanajan nepikeun katungtung langit urang teangan anu ngaran layang Kalimusada teu kapino damel teringan berjuang di medan perang berjuang di medan tenudan teriara ngayana musuh nu juara
mundur pantra on terjahal mama jadi mundur pantra dan bangsat kurang ajar kabangih waing dipura siap kesana bangsat wani-wani maling layang kalimu sada kurang ajar kurang mana bangsatna paeh waing i Abimanyu kaulanun kula hayo singkikeun baju kencak kalawan atuh tekapilona mah Dimas tenang lo dan sering berjuang di medan perang taring mayunan musuh itu jangan tawar gogodan kopinya juga kebar gogodan ulah lebar tapi dia kebar gogodan ulah sepanjang orang gemalan ulah kandatnya intinya emat kentut no awan bala disilar Kakang Gatot urang bisa jengkar pikeun milari mustika layang kalimusada dina waktu ayeuna wayahna ieu teh urang gawe sararea kaula kapancen nyaeta kedah nyampeur uas Semar Badranaya Manyu Kakang Gatot hidup wayahna sampeur uas Semar Badranaya diantos kaula sareng sareng ringan bikin milari nyata layang kalimusada tekan pino urang tiasa tepan deui di mana ge ku akang dijangjian samper heula uas Semar bangga kaula nu ulah kaget sadayana putra-putra Pandawa Gatot Kaca on terjajah katawan kaping kalih Satria Plengkawati Abimanyu barantos ditugaskeun anu abot kaayaanana sangkan ieu layang kalimusada kapenak deui atuh sadayana pabarencai kaler kidul kulon wetan milari saha anu ngiwatna
jeung saha anu malingna. Ya Abimanyu kalaresan katugas nyeta nyamper Semar Badranaya kacarios Semar Badranaya parantos ngimpen gaayaanana ngimpen amarta kacanak caah pamusrunganana layang Kalimusada ilang tina genggemanana Prabu Yudhistira ya dewek teh ngimpi dulu Pandawa kabawa palit beak kabeh dulu para pamangagungna bala lencar kakidul kakulon kawetan jeung kakaler cu teuing aya kila-kila naonnya ujang bejakeun ka Kang Elaing kade kitu urang ngobrol heula sagedeg ya Bang barang udah jiruan antara pinadalona kirang marah kalakuan ulah rek mah mang odo sakama-kama sepanjang urang gumaan ulah hendang nya ieu ilmu tutut dunya sian nu awon mah kedah desing tuh geningan ceuk rumpaka oge kitu ya ilmu tungtut dunya siar nu awon mah kudu disinglang tah sagala rupa ge lamun boga nu goreng mah ulah dipiara deuleu cilaka naon anu goreng teh sirik bidik jail kaniaya dudupak rurumpak boga hate belikan boga hate sirikan boga hate teu kaopan boga hate panasan tah eta anu kudu dipiceun nu goreng teh nya ya amuing cing sakedap cu sak adi ditaheureun mah langsung nyakram ujah nya mangga wilujeng cu amuing di Kalideresnya ujah sugan teh Kalideres teh Jakarta hungkul cu alhamdulillah urang tiasa patepung lawung paamprok jongho ku alpukahna abah kasepuhan ti Cipinangnya cu meureunan ieu teh nu gaduh gernakana utawi anu gaduh maksudna teh incu putuna atuh urang anu ngahiburna sami incu putuna nya jang nu hiji geus kiceupna teh geus carang teh cacakan berang molor tapi ningali si handal mah kuatan wayana kitu urang teh keda ieu teh urang datang ka dieu teh datang ku palit ka bawah Cilencang yakin urang aya nu ngelemna urang aya nu babantenanana nyaeta ngalangkungan pimpinan urang Abah Dedi Layur miwah Mamah Nungnya cu tuh ti payun ti romongan nyangakeun sabrang salayang lebet kaca be mah henteu nyangakeun lumayan tabih lumayan lebet ka sae mah henteu nya ujang nya meureun mung sakieu kaayaanana mung sakieu katiasana nya cu sanes teh hoyong nyugemakeun da beureunan di beber-beber ge samping makalah kasoeknya cu ngan anu langkung utami mah panginten meureun urang teh doa nya jang
naon margina Bapak Sebul Hajat gaduh gernaka nyaeta ngagusaran atanapi nyepitannya cu data adi nu dipamrih ku mantenna lintang ti duana atuh urang salarea ti perkempelan modal asih urang ngaduakeun heg aminan ku ilaihnya mudah-mudahan eta murang kali anu bade disepitanana sing engal sehat mudah-mudahan eta murang kali anu bade disepitanana sing janten murang kali anu berguna kangge nusa bangsa katut agama mudah-mudahan sing panjang iswana ageng milikna sing janten jalmi anu beunghar sing janten jalmi upami pamaget sing soleh upami istri sing solehah sadayana anu diria-ria da ieu teh seueur nya cu mudah-mudahan sadayana eta murang kali sing janten murang kali anu picontoeun balarea sing janten murang kali anu dipikarido ku Allah Subhanahu wa taala amin ya cu Bapak Sebul Hajat ngawur-ngawur rezekinya ya eta teh urang teh kudu bersyukur saeutik gedena urang teh geus dibere rezeki nya geus dibere rezeki ku mantena kompor hurung meureunnan aya ladang ti dieu seeng saheng aya eusian ladang ti dieu nya cu syariatna hakikat mah Allah anu ngersakakeun nya ya urang teh kudu bangga cu jadi seniman teh banggana naon sih atuh jadi seniman teh aduh datang karak ceret beres disuguhan kopi ya tos kopi siang saalit pasihan tuang tos tuang pasihan rokok tos ngarokok tuang ngopi deui uihna dipasihan acis tuh nya anu mata kurang kudu bersyukur urang teh kedah syukur kanu Maha Agung kedah narimakeun yen ieu pakasaban urang yen ieu keahlian urangan kade ulah disalahgunakeun deuleu abong kenah urang pinter teu deungeun urang naon sagala rupa pangabisa urang loba teu deungeun kade da yakin saalus-alusna dina seni sapinter-pinterna dina seni salawasna ge diajar jang lumatak seug urang sami-sami we urang saling patuker pahamnya cu sabab jiwa seni mah teu aya anu pinter deui-deui kalakuan jang sajaba urang ti bisa nyeni teh kalakuan urang oge kudu nyeni sing nyeni sing payus sing mantes pan sebutna ge seniman nya jang ari seni teh gamelan ari manteh urang pelakuna seniman anu ngalakukeunana anu kudu aya pan urang mah disebutna ge kemang buruan pan ditingali ku batur ditongton da aya ge di buruannya anu mata kade yang kalakuan deuleu kalakuan kajenting urang keur pasea kajenting urang keur getreng keun ulah dibawa ka pasamuan atawa ulah dibawa ka panggungnya cuk profesional nya ja ulah arek sinir sampir nya anu utamina da urang mah seni dulur sadayana ge nya cuk dawek mah anak-anak kabeh ge meureunnan mudah-mudahan we anu jadi juru kawihna sing kalkontal cita-citana atuh ayeuna jadi nayaga sing ka ala ladangna nya sing aya kamajenganana tukang rebab mudah-mudahan doakeun ku urang sing jadi dosen di ISBI nya geus jadi dosen umeureun kawin 2-3 ge bebas nya dosen teh atuh meni asa diulang tahunkeun si OPM lain dosen nu kitu mun gelo pagawean sok ngeluh lamun aing dibontes sok dibawa aing mah najis cu atuh deui ngahaturkeun ka abahnya cu ti Cipinang amuy urang eta teh kolot urang sararea nya jah
ngahaturkeun rebu nuhun mudah-mudahan abah sing panjang iswana mudah-mudahan abah sing leres-leres ngabdina da ieu teh meureunana mingpin sadayana masyarakatnya dina kasepuhanana mah sadayana ge incu putu pengabdian ka anjeunna mudah-mudahan sing panjang iswana ageung milikna oge mudah-mudahan sing dijemarkeun ku Allah Subhanahu wa taala nya cuk tina sagala rupina ya aya deui tadi Bapak Babin Mas ngajaga we di panggungnya cu si ganteng kalem mudah-mudahan atuh dina kaamananana ja da urang teh pokok utami beureunan amannya cu da hiburan oge pamit aman membeureun tos beresannya ja jam sabaraha teh ja oh tabu 1 naon arek setengah 2 ieu teh cu mudah-mudahan atuh ieu mah pada salamet sadayana we nya ja oge ka Bapak Saiful Hajat anu parantos ngorbankeun sabagian harta bana miwah emutanana sing disarangan ku ridona mantena sangkan Bapak Saiful Hajat anu parantos ngaluarkeun harta bana teh digentosan deui anu malimpah-limpah ku Allah Subhanahu wa taala amin ya Allah ya rabbal alamin cu Om Gesbi aya nuhun Om konon nya cu eta teh seniman-seniman pimpinan-pimpinannya ja sanajan tarang ngajak oge mudah-mudahan atuh nyenina sing para rajeng mudah-mudahan atuh dina senina sing nararingkatnya cu amuing aya dulur-dulur ya aya anak-anak wa halaladirnya ja urang hiburan halah sakedeungnya jang da perlu lah hiburan mah lah naon we sok menta lagu uasa eutik we bade ngarampayak sugan kuat tanagana sok da ieu teh juru kawih teh nonoman sadaya ge nya jang mudah-mudahan we atuh sing janten juru kawih anu kamasur sing aya kamajengan amin usaha cu eta si Opes panggung dianggap hotel geuna geus gelo mah gelo we lain aya belah ditu saha teh namina aja itu nu belah ditu juru kawih lain Pak Asep Pak Asep geus kenal Neng Silpi amuing gadis kan teh alhamdulillah sadayana ge lalengohnya cu Neng Silpi didoakeun ku Abah mudah-mudahan hidup sing janten juru kawih anu kamasur tong amin hungkul atuh bawa menyan ka kolot mudah-mudahan eta mah aunar nu kitu mah aya menyantek hulu dibagi tilu naon urusanna nya aya nu belah dia saha teh jenengan Udin mah eta mah bapakna abahna Neng Ratna amuing masih kena sakola naon kelas genep SD coba nyuhunkeun ngadeg hoyong ngadeg cenah ti payun teh katawis lain sia lain tah ieu punten Bapak Saiful Hajat ka para sesepuh ieu teh juru kawih teh masih keneh lalengo alhamdulillah medal asih teh parantos gaduh petetan nya eta juru kawih anu sararingel sadayana ge lalengoh nayagana mah tareh ayan tareh maot aya nah teh da umur mah lain urusan urangnya alhamdulillah ya Allah anu penting mah payu alhamdulillah nuhun Neng mudah-mudahan Neng sing bahagia ka payuna
da parantos nguping yen gitu juru kawih nonoman ya mah juru kawih nonoman di Sukabumi mah da kaetang juru kawih teh nya beda jeung tukang jenglong hanoman juru kawih teh di Sukabumi mah kengeng di etang aya nu abragan we aya jiga manu kakarak beunang teh geuning aya nu jiga India dangdanan aya rupi-rupi angguran urang mah dadina seni Sunda tingalikeun kasundaan nya mudah-mudahan atuh Neng Ratna sing kengeng jodoh anu patotos si kengeng jodoh anu satia aya meureun ke anakna teh hitam putih sia teh tipi kali hitam putih mudah-mudahan sing janten juru kawih anu tenar we kitunya yang utami nama majeng we keun soal tenar jeung teu nama urusan sabaraha nu penting seueun ngange naon ulah ngitung gaji nu penting tenar leuheung keur di dinya mah heueuh gae da minantuna cu sok kaul ka saha we bade sakali ewang mangga laguna domba kuring manya jaipongan domba kuring laguna bade wangsit mangga bade kumandear mangga sok wangsit we wangsit sok kalemkeun pamunut lagu itu tukang teknik hayang kumandean babengok tadi atuh cu mangga kintunkeun ka para sesepuh sakedap deui urang teh bakal majeng proklamasi kemerdekaan nya 17 Agustus cik aya nu keprok deui aya bosana aya saha cu bosana tempat payung keadilan ayeuna di kondangan bosana anu bageus mopos di asma warisan nyutruk galur cacan rangan silih wangi alah aya bos odong aya bos odong bos odong ka payuna Pancasila nu utama nu jadi dasar negara ulah rek diropean anggur mandi kulasa alah Ditunda
Gusti asma warisan nyuk truk galun cacandran sok jangkau ya punten pasok ini sejagat raya Sumedang ambang bersabar tindakan tuh netingkar Siliwangi yang nanjang kesatria Orang tawarkan negara posuna orang umulai negeri Rusia kemerdekaan bukarya anu pinuji putra pajajaran anyar wawanana tambah mencar sajagat raya Sumedang aku tersabar anjir tina tandukan tempat payung keadilan ayeuna di kondangan mopos di asma warisan nyekruk galur cacandran Siliwangi ulah babaledogan wayah kieu kana kaca batur di atuh sia nu brengsek mah naon babaledogan tengah peuting mikir saja atuh pikir kunaon Bapa jaipongan ujreg kenangna sidawala jaipongan aya belekukna bagian aing dikeplos-keplos atuh da pun geuleuh saya cek aing kudu naon ge mau make tata krama nyaon hirup mah kudu make rengkung dewek tadi ningali dangdut ningali jaipongan sing tarekel asal nyawer acar nyawer aya kang nyawer henteu pan nyawer pan deuri acan baprak-prak acan dewek jaipongan di mana-mana oke kudu aya DP heula eta kana DP
pokokna mah dewek mah semet ayeuna ka hareup ngagurat gebog marek barang bere kana yagan moal dewek mah syahan minta lagu deh syaha si Semar najis aing mah coba kuduna ge pantes teh laguna teh Bambung Hideung nu kitu mah diberena lain lagu-lagu karuhun nah ngomong geuleuh aing mah nah nyeri hate naon